gitu. Sing kuring mah ngarasa karunya ika Bapak RT. Tah, kumaha tah? Jadi dina digaweana ge sok males teh kadang-kadang. Teu kengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat sedulur petualangan budaya. Jadi di sana ayeuna urang bersihnya kerja bakti di wilayah Desa Cipanggung, Kecamatan Cipanggung, Dusun Cipuhan. Padosnya enaknya bersih gitu kayaknya. Kalau juga inget kan dinten ieu nya nyuwun jadi ya warga teh pada laksanakeun namina teh. Pada aya lagi bur gitu teh. Jadi urang kerja bakti sadayana. Patos ieu karena itu musim hujan kangnya. Jadi urang bersih, malah kan ieu seueur di mana-mana naon namanya teh banjir gitu. Jadi orang optimalkan kita bersih orang apa gitu lahnya orang Yes. kerja bakti weh orang bersih ya kapal itu sekalian 25 akhir 2025 syukuran biasanya tahun baru ning ngariung. ngariungnya di warga. Iya, marawa liwet. Tah, gitu. Liwet masing-masing. Tah, Itu orang hempak sadayana ka warga RW 22 di Kebuan. Sip. Yang kompak malam tahun baru siap. siap. YouTuber siap. Ya, selalu. Yang programkeun wae. Iya, gas Program gen. orang bajidoran. Ah, gitu ada. Serang bajidoran Iya. ulang tahun baru tadi Nah, pemirsa gitu. ya. Di Cibubuhan Cimanggung ayo kanarinya ya. Anu dilegokna. Anu dilegoknya seharusnya mudah-mudahan di tahun 2002 genep kapai. Salajengna ya. Pak Ketua sang Pak RW. Sanes kieu yeuna nya. Hampir sadayana warganya. Mohon. Kadang-kadang dina gotong royong teh pasok sisirika. Tuh cenah kanu kengeng bantosan. Nah, Nya resnya iya, apanya? iya. Tah nu kengeng bantosan lagi anu namanya teh nu gotong royong teh. Tadi mah teu kengeng. Padahal teu kitu nya. Eta mah da milik jalmi kan. Leres. Nah, upami teh mah anu kengeng bantosan jeung nu kengeng teu bantosan oge. Udah nama dan gotong royong mah kan nyong urang kan. Mohon dah. Mau daerah urang gitu. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang sok sirikan kumaha tah? Menurut Bapak Cik, Pak Ketua kumaha ya. Jadi eta teh kembali di KSDM. Ya. Padahal mah kan ari masalah gotong royong mah kewajiban selaku warga. Ulah terpait terpaku menang bantusan. Menang bantusan itu menang bantusan eta mah wajib meureun ari gotong royong mah. Ah, Ya, gitu. kita mah kerlingkungan Yes, gitu. ulah-ulah kieu ulah aya bahasa indikasi kieu. Kuring mah teu menang bantusan moal eta salah. Dari warga negara warga yang baik mah hiji mun ditentah diparentah jeung dipenta sakitu. Tah, Ya. itu pisan. Kembali deh lah karena kesadaran masing-masing Tah, wilayah indikasi urang mah teu menang bantuan mau kerja bakti eta teh sadar ka SDM kitu teh nya. mohon tah. Kamu anu menang bantuan teh kerja bakti Kalau kumaha? ngomong era pisan Era pisannya. anu menang bantuan teh kerja bakti era. Kudu nama main Terus pisan. beasna aya bantuan beana beata di Bulog kabere kamari 2 Tah, gitu. 20 kilo Ah. jeung 4 liter minyak Ah. goreng. Aya. Mah sadar. Can ayeuna kesrana ayanya. Aya. Kesrana aya, BPM teh aya. Tah kuduna mah leuwih sadar leuwih giat. Ah. Tah kitu. Atuh teu ngiring meureunnan aya kegiatan sagarupi. Atuh sok-sok atuh naon we anu kedah dipasikeun meureunnan samampuna cai-cai ngutang. Tah kitu nya. Mana abdi kan kamari matur memerenang kesra ieu mah henteu desil luhur. Kerja bakti mah dah. Sami Pak RW Sami sang PRW teu kengeng teu. Kaminya. Teu kengeng. Enten ulah sisirikannya, Ulah ieu para wadi ieu. Tuh. Tah, Dan gitu. naon bae orang kan jadi sebagai RW tugas sosial kan. Nah, ya, Pak Ustadz sok. Nah, Pak Ustadz, Iya. Pak Ustadz tolong. Iya, para warga Cibubuhan ieu mah langsungnya ya di Pak RW, tah ya di toko. Itu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz teh ieu. Di Pak Ustad, berkawis, bantosan teh tah kitu nembe Aya ge nya. dalil lamun Pak Ustadz dina masalah gotong royong mah. Hah? Ya. Ya Pak Ustadz nya sak RT eta nya kudunya gotong royong mah nya. Ieu mah. Tuh, RT kadi RT RT. ieu mah langsung ti aparatna tah perkawis juga nu kenging. Ieu nya ieu. Punten. Tong boro RW nya. RT oge sami teu kengeng bantosan. Oh. Teu kengeng beas. Teu kengeng BPMT. Teu kengeng Kesra. Sok ditaros kira. Ya, ulah ditali wajahna kieu, tapi tinggali lembagana, RT-na ulah tinggali adangna, dan mana adangna mah. Ngan lamun RT-na mah kudu diturut meureun. Tamu. Eueuh pangkat jenderal, eueuh Ya. pangkat PNS naon
di nu kitu mah ieu nu tanggung jawab. Tong ningali PNS na TNI angkatan darat lain. Eta mah topina menang pamere. Lembagana kudu diturut ieu tah pangpangna ku RT 2. Oh, gitu. Simkuring mah ngarasa karunya ieu ka Bapak RT. Tah, kumaha tah? Jadi dina digawena ge sok males teh kadang-kadang. Teu kengeng nanaon oge. Tuh, tah ieu mah langsung ti Pak RW na, ieu Pak RT na, para wargi. Tuh, ieu mah sanes manawi dugi ka pemerintahan. Terus Pak RT ge kedah dibantu. Mohon, leres kacida eta teh tah. Kumaha ieu Pak aparati desa ieu, ieu mah langsung Pak RW ieu tokohna ieu Pak RT. Tuh, warga jadi nu nyarios teh jelas. Sanes warga biasa gua Pak RT sok atuh. Jadi teu jijeunan. Sok. Entah syaratna mah kieu nya beda masyarakat sadayana. Entong nilaikeun ayeuna nu abdi mah teh gaduh bantosan tina masalah kerja bakti mah eta mah umum gitu nya kesadaran masing-masing. Da abdi oge tina masalah bantosan mah bantosan naon-naon abdi mah teh kengeng. Gitu. Kan abdi sebagai RT bertanggung jawab ka masyarakat. Leres pisan Pak RT. Leres pisan. Sadayana oge ku abdi dibantos upami anu kadada ka uga ku abdi masyarakat. Gitu. Ya, nambihan sakit. Ieu mah khusus ka pemerintah Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Aya dampakna bansos teh dan anger. Dampakna mah ka RT RW padahal mah teu ngadarata eta teh. Teu ngadarata ya RW. Komo kamari make serakannya eta mah kan pendataan BPS di naon teh ekonomi. Tapi kan dampakna nu teu meunang majakeun eta mah cenah RT-na jeung RW nu meunang teh dulurna we hungkul. Eta punten lah aparat desa sosialisasikan ke masyarakat ulah nubuk di RT RW masalah bantuan. Sosialisasikan ke masyarakat ke tiap lingkungan sampaikan bahwa RT jeung RW mah mungkin ngadata masalah bantuan eta harunya ke RT RW. Tah, gitu supados pelajaran ieu nya. Bagian sosial tadi ke Serat Cimanggung nya. Tah, ieu langsung Kang bugi Ijal, pisan Kang ieu. Ijal, wayana jal turun jal. Tah, wayahna ieu duh. Sok ieu mah datos. Akibatna kieu ye. Anu teu meunang dirimu kerja bakti. Nu menang komo. Ketinggali ini. Ya, komo nu teu meunang. Tah, Gitulah. Lah kitu nya, kitu Pak RW. Leres. Leres Eta tah. eta teh di toko. Di toko eta. Hiji di toko, kaduana anjeunna kantos di Cikibung di desa. Oh. Tadi kita tan mawi kedah ayeuna mah ka pemerintah nyungkeun lah di kumaha lah supaya aman, tertib, lancar. Nah, gitu. Pada sulah aya sisirikannya Pak RW-nya. Nah, dia para wargi, ieu mah langsung di Pak RW, ieu di Pak RT, itu di tokoh pemudana. Dan kan Dia ka hiji dieu. Hei, ngobrol ka dia. Di toko. sok wis da ayeuna mah zaman medsos sanes zaman dunia nyata. Dunia nyata mah tos ting haruleng seseueurna tos di medsos ana mengna. Janten segala rupiah di medsos namanya kita ka khususna warga Cibubuhan Kecamatan Cimanggung nya. Ya tangtos ningali video ieu teh kita aya nu teh bewara ti Pak RW, Pak RT sang di toko teh. Istuning leres ya mah. Mungkin dicarioskeun dipublikasi di umum upami teu aya data. Margi Pak RW, Pak RT, ketua pemuda, ketua forum di dieu ge sami eta teh berdasarkan data. Nah, janten di-up di YouTube supados kahartos. Mangga ka warga Cibubuhan khususnya nya Boh Cimanggung poh nyalidung poh logo pitung anu terang anu uning kana cariosan nembe nya anu bewara ti Pak RW, Pak RT sang tokoh pemuda. Mangga beli bade laporan mah ka desa. Langsung janten ulah dugi ka RT sareng RW dilepatkeun. Gitu dan namanya kan terus dibuktoskeun cariosanana. Gitu terbukti sesuai fakta dan data. Nah, gitu nya Pak RW. Sering di kieu nya simkuring ngantos Bapak aing. Nah, Bapak aing ngusul ka Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung. oh. Tah gitu. Tah nyuhungkeun ayeuna dibeberkeun masalah bansos sagarupina ka Bapak aing. Dan ulah kateupehan Pak RW jeung Pak RT. Itunya ngantos lah. Bapak aing pokona mah. Bapak Dedi Gubernur Jawa Barat. Nah, sip lah. Gitu hatur nuhunnya Pak RW, Pak RT, sing reng-renganana tokoh pemuda, tokoh kampung tos ngabewarakeun perkawis sagalana anu sering gitunya dipermasalahkeun di warga. Tah tos aya di video ayeuna mah. Tos aya di YouTube. Ieu di YouTube teh dugi ka Afganistan. Ka Vietnam, ka Malaysia. Iya. Pokoknya mah sadayana bersama dunia urangnya. Sanes bobodohan dia teh. Gitu. Mangga atur nuhun. Betul nuhun Pak RW. Siap.